Kampes. Gini ngeri. Ayo, dia lebat, Tri. Ini tadi bawa. Wah, nama. Alhamdulillah. Ya abah nih, kumaha? Mungkin heeh kan. Aduh, wah. Mana teh warung teh nih kemauan naon pisan geuningan. Nya eta warung teh tutup geuninganan. Sudah gini kayak itu teh. Nah, tarutup di warung teh kosna tuh butuhin duit. Nah kumaha tuh disuguhan pun naon dia aya si Abah awai di kadiri. Nya eta ternyata si abah geuningan deui. Aduh, kumaha tuh? Kumaha we anak cai deui. Bae, kita mau urusan kurang. Nyahuan sebenarnya. Kurang lah. Ya gaya atuh arek kitu mah. Urusan naon, Bah? Mun rada serius Abah mah. Ya bae atuh Bah dari jelema. Moga urusan kena kebon, ka kebon heula. Nah kitu we daknya. Gitu kan Atuh hari kitu mah abah teh mengawai hati-hati di jalan. Pengen nuhun, Bah. Nuhun pisan atas kesempatan kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek. Aresan ngarti tujuan maksud si Abah teh. Non maksudna. Kitu wae mun teu ngarti, paham aing masalah ieu mah. Aing paham. Naon coba? Ayeuna mah geus si Abah jeung pamimpin, da kamari si aya tepar geuningan anu puguh mah naonan tah ayeuna si Abah geus puguh. Heeh, bener bener si Abah. Tah kumaha ayeuna ieu? Ayeuna mah ieu geus we lah. Pasrahkeun si Abah. Masalah kepemimpinan mah. Oh ieu sarua aing ge pasti ngilu ka si Abah ieu carana mah. Tah kitu ieu. Nyari kah yang mararane kitu mah dek tuh bisa kumaha. Ege pasti ngilu kasih Abah. Iya banyak. Pan aya nama Abah geus jadi pemimpin. Terus kaharepna ieu kumaha Abah? Geus ieu ayeuna mah tong sok loba padami ieu. Pokona mah urang bereskeun deui teh anak si Uki, aing rek males pati, pokona mah ka anak si Uki. Cai, kumaha cai? Aing pusing lah tah. Itu mah tukang genjerot ketihan balas dendam aing. Aing ge males patir. Gula pokona mah mah bayar pokona mah utang nu kamari, urang eleh dah yang nyaho pokona mah aing mah. Banyak geus. Abah oge ngerasa geus nyeri hate eta teh di kamari oge. Anjeun kajadian kemari. Nya geus bah eta mah urang males pati we ka anak si Uki. Sampai anteun pokon mah aya nang keneh. Hayang balas ya, tukang genjerot di urang. Wayahna da utang ka ayeuna. Nah, kunaon gitu, Bah? Pan si Encep awakna can pulih bener. Kumaha atuh, Bah? Wayahna we Cep, maneh mah latihan heula. Aduh aing kudu latihan heuran meureunnya bah. Hek bah lah aing ini ayeuna keneh bah. Arek aing latihan. Aing geus hayang geura males pati ka anak si Uki, aing geus teu sabar nyeri hate ieu aing. Jeung we Cep maneh geura init ya tuh. Hek aing ini ayeuna keneh bah. Ji, dia kan bodog aing mau pergi latihan ji. Boleh geun deui aing pang bisa aing lah. Aduh, masih kena ayaan ya batuknya ya. Ulungit kan buru-buru ya. Aduh, aduh. Lain bah,
Ari Abah boga ilmu naon? Nah, boga mana atuh teh. Sabut kenapa nggak bisa Abah euy. Sok coba Abah teu bejakeun. Dibejakeun. Ngan ulah loba omong ka barudak. Heuh moal Abah, cukup urang we hungkul nyaho. Naon tah Abah? Kabaron teh. Abah. Pantesan atuh Abah. Disuparan urang-urang segitu nya. Anak bau. Jadi kan langsung cager di usak Abah. Salut bahkan orang Indonesia Abah bener. Siapa main? Sebenarnya geus teu sabar teh hayang ngajak ya di si Aris. Alasaran geus teu kuat hayang ngajaja pangabila si Aris. Urang geus calager kan urang meureunana ayeuna. Coba aing coba ketika di kenyur tengel. Pokona mah aing seum dendam. Wah aing cacag buka bedoge ye. Tah mana make ya tah bedoge tah. Rompang mungkin kemarin. Oh, terbaik lah pokoknya mah urang asah deui we. Sugana ya nama bejaan ku aing si Aris tah. Pokoknya ulah urang dendam, kudu dendam. Amak. Urang tengel we. Sincap we. Mas datang. Heeh nih. Coba cep awak teh geus gerarna ayeuna. Belah geuning mah cager. Awak teh geus dikejakeun mah biasa teh keur ngaran. Kalau geus ada lah cep. Tong keng-keng geus sabar lah aing balas pati lah. Ayo, aing geus teu kuat, aing ge. Mana si Abah? Aing rek bebeja ka si Abah. Kang, mana Abah? Pak. Ya siapa nih teh? Aya naon ieu teh? Wayahna nyerang ayeuna ulah diisukan-isukan. Aing Abah hayang ayeuna geus teu kuat aing mah gara ini. Geus teu sabar bah aduh ya. Mana ayeuna? Ilinan mah ini teh ayeuna. Nyanggeus ari kaharayang maraneh kitu mah. Ini teh ayeuna. Hayu. Ayo siap. Jadi aing males pasti. Ya, Kuat aing pokona. Apa sabab ayeuna anjeun aya ka dieu kuring arek kacai heula mi HP ieu si bapaknya sakedeung Nya maneh mah sok kitu teu kaop kuring ka dieu wae sok maneh ka disampeurkeun teh. camplang pisan geus berat ka hanapnya sakedeung ge wayahna Kade wayah tong ilailating. heueuh moal daguan we kedeung. jauh masa kamari lah.